Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan biantara untuk praktek bahasa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji sinarang syukur orang sanggahkeun kadat Allah anu maha luhur, dat Allah anu Rabbul Ghafur. Teu hilap salawat sinareng salam mugi dilimpah tur curah ka panutan alam, yani habibana wa nabiyana wa maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teu hilap ka guru-guru sim abdi, siswa-siswi debig pamili, pamudah-mudahan urang sadaya dipasihan yuswa nu panjang, babari milik rezeki serta disehatkeun dohir batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu ku pribadas dipi kahormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Dina deungeut ieu sim abdi bade nyanak tema tentang nyuprih ilmu. Sakumaha hadis ngawaningakeun kieu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Anu hartosna diwajibkeun ka urang sadaya nyuprih ilmu teh ti mimiti di ais juga dipais, ti mimiti di bedong nempi ka nyareng kedong. Tuh nyuprih ilmu teh teu ngeunal waktu, teu ngeunal umur. Baik ngora maupun kolot. Da geuning anu diwajibkeun mah neanganana urusan ngarti jeung henteuna mah urusan Allah. Sakitu bae ti sim kuring dialap cekap ulah kirang langkung ulah kirang-kirang hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.